Iya sih, berat sih. Berat lumayan. Ayam nyobaan. Terus? Abuskeun teh. Abuskeun ka mana? Tah, kenal liang teh. Nya nepi ka banting gitu. Nah, gitu. Nyeri teu. Alhamdulillah cobian we teu mangga pilih bade. Alim anu. Ulah ketangnya. Nyerinya. Mohon mending kana dibanting cinta atuh teh aman. Iyalah ya dibanting cinta. Entah sih orang sigana lamun tiasa milih mah milih dibanting daripada sakit hati. Aduh, tuh geningannya. Halo sadayana sahabat nice. Resepnya ya aya domba. Nah, orang ayeuna bade diajar ngagongsengan atau ngakalungan. Sabari ngajak jalan-jalan ya domba kesayangan orang. Tonton videona nepi rengse. Sabi teh hoyong bisa diajarkan ngagongsengan merenya disebut nate ngagongsengan. Siap, hayu. Ngan saacan diajarkan yang apal heura atuh ieu. Ieu bahanna ti naon sih? Nah mun diberat kieu. Gongseng ieu. Oh, bahan. Terus nah saya pisan gitu kan. Saya pisan. Gitu. Kalarasan. Nah, jadi ieu teh naon? Ieu kalarasan gongseng teh tina kulit. Oh, kulit domba oge, kulit sapi oge gitu. Ini dimodifikasi lah semenarik mungkin. Jantan lah sepertos ieu begitu. Halus pisan ieu lamun Fabi nu pake tiasa halus meureunnya. Waduh. Kieu ngapain? Cosplay jadi domba Garut gitu kan. Halus pisan euy. Bagusnya. Aya pom-pomna. Aduh. Oh, dah tuh. Ieu naon teh? Celedar naon gitu teh. Celedar gitu kan. Tah gitulah. Mantul sekali. Tapi upami selain kulit tiasa nganggo bahan lain atuh. Kalarasan teu acan ah. Teu tiasa gitu. Oh, jantan upami kulit mah kan keras. Nah, gitu. Kakiatanana langkung sae gitu. Samisal kayu gitu. Oh, henteu. Henteu jagreg upami ku kayu mah. Ku kayu mah gitu teh. Mohon. Berat teuing meureun nya ku kayu. Nah, gitu lah. Ieu ge lumayan 3 kilo teh. Iya berat sih. Berat lumayan. Ayam nyobaan. Begitu. Praspis hujan sore ingat wae dak di hate ho aya wae praspis Jadi sabaraha pangaosna hiji gongseng kieu pangaosna teh aya nu 1,5 aya nu 1,7 gitu. Tergantung bahanna juga. Tergantung kualitasna oge teh. Gitu, mohon. Ya tas sabaraha tahun ya tapi masih kena kuat gitu. Mahil ya wa. Lumayan. Mahil ternyata. Lumayan artosanya. Halus tapi euy. Tuh, barau atuh. Bae tenan. Tenan. Cinta.
Cobi ayeuna itu geus teu sabar. Ini ya ngagongseng pan. Ajarkeun atuh kumaha carana masangkeun gong. Oh, ngagongsengan domba? Boleh, ayo. Yo. Oh, bade nyobian teh? Bade atuh. Boleh atuh. Sieun ih. Mau nyuruduk gitu. Tuh, aman aman tuh. Sok, cobian teh. Ih, kabur domana ge. Sok, cobian teteh palihit pun. Yuk, teteh nu ngagongsengan nya. Sok. Sok teh. Lumayan beratnya. Oh. Muih. Tuh. Ih, bager. Sayang sini. Sok. Berarti aku tidianya. Nah. Kayaknya Cocok. Tuh. Terus? Abuskeun teh. Abuskeun ka mana? Tah, kena liang teh. Liang. Oh gitu. Mau kecekek gitu. Aduh. Oh iya lobang. Nah, iya. Tuh. Atau nu iya. Udah, iya. cukup aja. Cukup aja. Sami wae. Tuh. Wah, Berasnya teh. beras beneran. Tuh. Kan cakep. Wah. Menikah Gampang kan si tuh. Raja. Raja kurcaci cenah tuh. Terus digongsengan. Cakep tuh. Iya Tinggal karena nungtun. halus Tinggal buka. di bajuan. Di bajuan cenanya aduh. Meren geus biasa merennya ningali orang-orang lain disuruduk gitu ya, dibanting. Ditungar bantingnya. Aya wae atuh. Aya wae pan. Urang mah ayeuna rek nanya. Ai Aa sorangan geus sabaraha kali kena banting. Abis suruduk gitu sabaraha. Tukang domanya pasti we disuruduk dibanting sering. Aya teu kayak aya teu hiji momen anu tidak bisa dilupakan gitu. Karena dibanting domba gitu. Wah. Ya, aya lah. Caritakeun atuh. Antong isin karena ngebahas tentang si Anu lah pokoknya. Nah, gitulah. Mohon. Nepi ieu meureunnya nepi kabanting gitu. Nah, gitu. Nyeri teu. Alhamdulillah cobian we teu mangga pilih bade. Alim anu. Ulah ketangnya. Nyerinya. Nya lumayan. Nya sanes lumayan nyeri. Mohon mending kana dibanting cinta atuh teh aman. Iya lah ya dibanting cinta. Itu sih orang sigana lamun tiasa milih mah milih dibanting daripada sakit hati. Aduh, tuh geningannya. Silajeng gejed milo latar dasar Domba Garut Pejantan kia kan terkenal insting petarungnya. Ya. Salami ieu aya teu domba Garut anu nya teboga insting petarung gitu. Aya anu wae. cicingeun gitu. Oh, anu alimeun tarung gitu aya. Aya wae. Nah, bisanya Pami ditangkaskeun aya. Wah, pami ka jalmi kan seak kitu nya. berarti lamun keur ditangkaskeun si eta cicing. Aya nya anu langsung kabur aya. Aya. Asli. Aya asli. Nah, bisa gitunya. Ya. Berarti lamun kitu kudu dilatih deui atau kumaha? Ya, aya faktor bawaan mungkin. Misalkan lamun faktor bawaan gitu tuh bisa dilatih berarti atau Jarang-jarang oge teh. Nya sesah.
Nah, tapi aya anu tiasa engkena Oh, eta mah meureun di manusia teh introvert. Nah, introvert lah eta. Anu teu daek teh. Nah, gitu seperti itulah. Kamu ekstrovert berarti kamunya. Iya mah. Ekstrovert abis. Pemberani pokoknya. Hayang mah tarung we si ieu mah.